Bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para warga simkuring Taufik Faturrahman. Dinten ieu Jumaah kaping 28 Januari tahun 2022. Tuju aya di Padepokan Seni Bumi Ageng gitu. Alamatnya di Kampung Balandongan, Desa Pagersari, Kecamatan Pager Ageng, Kabupaten Tasikmalaya. Bingah kudu aku tilu simkuring teh. Kuduana di Sperkim Jabar, Parantos Rengse ngadegkeun Pusat Budaya Pager Ageng. Jajan ieu pusat budaya teh diadegkeun dina lahan 7.600 meter. Dibagi 2 tahap. Tahap kahiji Parantos Rengse akhir Desember tahun 2021 winangun gedung utama eta 2 lantai, masing-masing lantai legana 350 meter, diancokeun kanggo rohang diskusi, rapat, pameran, atanapi kegiatan-kegiatan nu merugikeun rohangan. Eta di lantai kaduana, di lantai kahijina kanggo kantor, pabukon, sareng pameran-pameran tiasa karajinan, tiasa kuliner, tiasa kabeungharan budaya Kabupaten Tasik atarpi Jawa Barat. Anu kaduana Balai Seni. Balai Seni teh rohangan anu diancokeun kanggo latihan. Bade latihan kesenian, bade latihan kuliner, bade latihan keagamaan, sapatos nasid, hadroh, tagoni, marawis, pupujian, nadom. Sareng kegiatan-kegiatan sanesna, deui mah rohangna muka. Sanes rohang anu ditutup aya pantoan. Sing saha wae oge tiasa nganggo ieu rohangan kanggo kepentingan kebudayaan sareng keagamaan. Nu katilu tos Rengse teh nyaeta amphitheater atapi panggung terbuka anu tiasa nampung kirang langkung 250 urang penonton. Tapi upami penontonna sampalih di luhur tiasa dukeun ka 400. Dan ieu kegiatan tahap kahiji teh anu nyaepkeun waraga di kirang langkung 6 miliar sakitu. Baris diteraskeun ku kegiatan kadua sasi Maret. Sagrab deui ieu. Jajan sasi Maret bakal diteraskeun waraga nu diancokeun disayogikeun kirang langkung 8 miliar. Ieu kanggo bangunan 2 lantai. Eta mah diususkeun kanggo panggung tertutup. Di lantai dasar, lantai handap. Di lantai kaduana tiasa dianggo kanggo pameran, kanggo leuwih kegiatan. Terus aya gazebo atanapi saung pangreurehan eta mun tepat aya 8. Bari diadegkeun di sisi solokan Ciranca anu pamandanganna tiasa ningali ka Serang sareng ka Gunung Cakrabuana. Oge baris diadegkeun masjid, terus aya jaman, toilet lengkep. Aya balong kanggo gorewal, oge aya jalan kanggo pedestarian, urang anu jogging atanapi mapah. Oge ge bakal aya trek kanggo anu dipabal, anu nganggo kursi roda gitu. Tah ieu Pusat Budaya Pager Ageng teh tahap 1 tahap 2 teh sigana Rengse sasi Juli 2022. Nu gaduhna Pemprov Jawa Barat namung
diancokeun kanggo kaperyogian para seniman sareng masyarakat nu aya di Kabupaten Tasikmalaya. Margi Pemprov Jabar sajabiti di Kabupaten Tasik anu diadegeun di Bumi Ageng oge bakal ngadegeun oge di saban kota, saban kabupaten nu aya di satatar Jawa Barat. Nembutkeun rencana mitembeyan atanapi ngaresmikeun ieu pusat budaya teh baris dilaksanakeun dinten enjing Sabtu kaping 28 Januari tahun 2022 karasan simkuring dinten Salasa kaping 25 Januari 2022 lami sareng Kang Emil di Tahura di kegiatan launching atarapi mitembeyan podcast Injabar Unpad. Harita simkuring naros ka Kang Emil perkawis janten henteuna ngaresmikeun pusat budaya kaping 28 Januari. Harita di Tahura Kang Emil yakin pisan. Jos na Kang, malih harita aya cepopong. Cepopong naon ngarendeng calikna sareng Kang Emil, simkuring ngarendeng sareng Pak Didi Turmudi, Ketua Paguyuban Pasundan. Malih harita ka cepopong Kang Emil nabisan kali cerece ke sumping kaping 28 Januari lah gitulah. Tah simkuring yakin Kang Emil terus nyanggem kitu, terus langsung we dah tatahar di lembur teh ka tim kreatif. Margi rencanana Kang Emil teh ati Pak Gubernur teh dibagiakeun ku Karsmen, rupi Karsmen tinggal ngawitan pageragengan, pencaksilat, dikeun ka aya Karsmen Melakuripan, tari kele, aya oge bebegig Baladewa. Janten apa yang Pak Gubernur Cios di Sabtu teh tim kreatif tos tatan-tatan, tos nuar tangkal hanjuang, kanggo properti tari, tos nuar tangkal wargu, kanggo properti bebegig, tos nataharan, jalan, kanggo mapah Pak Gubernur, ke Melakuripan, ka Warungan Ciranca, ka Sorokan Ciranca, sareng kegiatan sanesna kanggo kalancaran, katertiban, sareng kasuksesan di acara. Namun dinten kamari simkuring kenging iber di Kang Sarip Ahmad Sarip Puradi Maja teh urang Pagerageng ramana Ibu Atalia janten Kang Sarip teh mertuana Kang Emil. Sing horeng Kang Emil teh dinten enjing teh disawuran ku Pak Jokowi. Nguping-nguping mah ya masalah nu dibarantenkeun, patali Kang Emil bade rupina aya pancen khusus di Pak Presiden. Anu dinten enjing teh teu tiasa ka Pagerageng. Margi dipanggil ku Pak Jokowi teh atuh waktu kamari aya protokol Pemprov ka Bumi Ageng. Di dieu ujung hariung aya Muspika Kecamatan, aya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasik, aya Pakabin Kebudayaan nuju tatahar nyiapkeun acara kanggo enjing teh. Di bagian protokol nyanggemkeun yen. Ieu acara kaping 28 teh ngaresmikeun pusat budaya sareng nyaksian lomba ngurak. Bumi Ageng opat merebutkeun piala gubernur diundurkeun ka awal Februari. Kajetan disempat ku ciwah henteu da mungguhing ai manusia makan ukur ngarencanakeun gitu kan. Anu nangtukeun kan Pak Jokowi gitu kan anu ngeuleum Kang Emil. Simkuring patos ngeuleum seueur lah seniman-seniman anu diulam kanggo enjing teh gitu, namun tos diwartosan. Rata-rata harjong ka Pagerageng teh sanes bungkul hoyong ningal tohagana pusat budaya Pagerageng
Lambung hoyong ngaraosan Pais Lubang teh anu kusim kuring minang diunggah di media sosial gitu kan. Jadi di Kabupaten Tasik teh seueur walungan, seueur solokan, seueur spot-spot anu sae anu seueur lubangna lah gitu kan. Grup tukang ngurak lubang ge seueur di Tasik teh. Sajatan panitia kumargi sim kuring sering jeceh di medsos Pais Lubang. Haroyong nyobian gitu kan ka Pagar Ageng teh. Tos disiapkeun, ieu teh aya lubang kirang langkung 30 kilo lah. Tah teh tinggal bitahan ieu lubang nu alit ya. Nu setengah kilo, itu setengah kilo. Ieu mah kirang langkung 1,5 kilo. Itu di naon disiapkeun ya kanggo di Pais, kanggo Budi Dalton, kanggo Tisna Sanjaya, kanggo Sistri Aji, kanggo Profesor Arthur Nalan, kanggo Ibu EN, Rektor ISBI, kan bade ka dieu. Tah ieu mah ieu mah kirang langkung 45 kilo tah. Tuh ieu. Ieu ge sami 45 kilo nya. Tuh teh. Jadi sanes mungku di dalam unggul. Tuh, Kang Robi Maulana, Julkarnaen, tah, iya mah kirang langkung 7 kilo ya, lubang tuh, iya sami di tah, tuh, iya mah kain kamari pisan ya, tuh, wih, kan 8 kilo, rada berat ku sabelah teh ya, tadi ku maksudnya bari dicacagan ya. Ya dibagikan gitu kan, kayak diumumkan, cobian maksudnya kan iya aya 7 kilo 8 kilo mah aya ya, teka angkat tuh, wih, itu seueur pisan para wargi, populasi lubang di Kabupaten Tasik itu, teka angkat 8 kilo tak eta tuh. Tos paeh galak boga hirupna. Nah gitulah. Para wargi janten ngelangkungan ieu wawaran, sim kuring ngadugikeun rencana dinten enjing Sabtu kaping 28 Januari 2022 teh Kang Emil teu cios tapi teu acan aya waktos kanggo ngaresmikeun pusat budaya Pagar Ageng sareng ninggal langsung lomba ngurak Bumi Ageng Opat. Tangtos malam ini rupina karena awal ada paling leuir pertengahan Februari rencana ngaresmikeun pusat budaya Pagar Ageng teh bakal dilaksanakeun. Hatur nuhun. Nira Ageng sapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.